Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Danget ieu simkuring seja medar dongeng Nini Anteh. Sumangga nyanggakeun wilujeng ngadangukeun. Zaman baheula aya budak awewe ngaranna Nyi Anteh. Karunya budak teh pahatu geus teu boga indung da geus maot katarajang malaria teu katulungan. Sanggeus indungna maot, Nyi Anteh hirupna jadi nu gelis. Jauh kasintung kalapa, liuk deungeun, liuk lain, henteu indung, henteu baraya. Aya ge bapakna sanggeus boga deui pamajikan mah jadi tambelar ka anak henteu riksa henteu nyaah. Mun mere dahar ge kumaha ceuk indung terekna, rek dibere rek henteu. Ku kitu puguh we Nyi Anteh mindeng ngarumas. Indung terekna galak pisan, sok nyarekan tampolana nyintreuk jeung nyiwit tarik. Dina mere dahar indung terena teh saukur tambah kawaranan. Sanguna saeutik ukur jeung uyah. Lamun tas dahar bari ngalemetan remeh teh, Nyi Anteh sok sasambat ka indungna dikawihkeun. Ma Nyai tulungan, Nyai neda lapar kene, da sanguna ngan saeutik jaba teu aya rencangna. Ceuk Nyi Anteh bari ngalemetan remeh. Nyi Anteh ditambelarkeun ku indung terekna kitu teh lain ngan sakali tapi mindeng. Saban dahar sok ngadoni eta oge ka bapakna yen indung terekna teh medit mere dahar sok saeutik tapi ku bapakna kalah dipolototan. Ngadoni sia meradukeun, ceuk bapakna. Osok eta oge bapakna ngagelendang indung terekna sangkan mere dahar teh sing nepi ka seubeheun. Tapi lain robah kalah kasok malik nyarekan Nyi Anteh. Ngadoni sia ka bapak maneh, budak masa pamerean kolot we teu kudu ngadu-ngadu. Ceuk indungna bari celetot nyiwit tarik pisan. Atuh Nyi Anteh teh ceurik ampun-ampunan. Ampun, ampun mak, ampun, nyeri, ampun. Sanggeus kitu mah Nyi Anteh teh teu wanian deui bebeja ka bapakna. Kadongdora pamikirna bebeja oge lain jadi seubeuh, kalah jadi nyeri. Sakali mangsa sabot bapakna ngalasuluh jualeun ka kota. Nyi Anteh dibere dahar. Biasa saeutik ukur jeung hulu peda. Geus kitu tuluy sirah budak teh diketrok ku aseupan nu ramping ku remeh, nu ramiping ku remeh. Nya atuh puguh we sirah Nyi Anteh teh pinuh ku remeh. Keur kitu datang bapakna. Barang jol ge heug bapakna nanya, "Geus dibere dahar budak teh?" Puguh we seubeun pisan. Awahing ku seubeuh gagaro sirah ge ku leungeun nu rami ping ku remeh.
Cek indung terekna ngarah di piandel. Kitu jeung kitu we saban poe oge nasib Nyi Anteh teh. Sakali mangsa tina ku teu kuat nahan kana langsaan, Nyi Anteh ka kuburan indungna ngadon ceurik balilihan bari sasambat. Ma, Nyai lapar, Nyai lapar, hayang nada. Indung tere galak jeung medit, sirah diketrok asepan. Budak sasambat balilihan di luhur kuburan indungna. Sabot kitu kersaning Allah teu aya nu mustahil. Podong hol we tina jero kuburan teh cau emas saturuy. Atuh hekak Nyi Anteh ngadahar cau emas, nyeubeukkeun dahar sangu saeutik pamere emak terena. Saban poe kitu we aya kiriman cau emas nya Nyi Anteh teh teu leuleus teuing, awakna jagjag jeung seger. Orokaya mireungeuh anak terena jadi jagjag, indung terena curiga. Palang siang sok mau kejo. Tuluy diintip dituturkeun ke kuburan. Barang kaciri di kuburan aya cau, indung terena ngambek bebeakan. Ngerakeun mau cau nu saha? Budak-budak panjang kokon, kawas nu teh dibere dahar wae. Cek indung terena bari molotot. Regeyeng cau teh dibawa ka imahna. Ningali kitu budak teh ceurik deui di kuburan indungna. Nah, ma geuning kieu wae nasib abdi teh. Cau Nyai dirampas, indung tere teh bet telanggeus teuing. Ka Nyai tayar rasdan. Geus rep magrib budak teh can dek balik. Cicing wae di kuburan indungna bari teu weleh sasambat hayang milu ka kuburan. Geus burit budak teu balik. Bapakna kukurilingan neangan. Nyai, kuda balik. Geus burit sieun sande kala. Kunaon cicing wae di kuburan? Cek bapakna basa manggihan budakna keur nginghak di luhureun kuburan indungna. Sabot kitu parasat aya katumbiri nurunkeun taraje emas. Nyi Anteh dipapagkeun ku widadari dibawa ka luhur bulan. Nyi Anteh dikukut para widadari betaheun bari sehat. Nya dina mangsana bulan caang mabra cahayaan herang dumeling sok kabireungeuh majar ceunah aya Nini Anteh keur ninun karembong sutra ngais ucingna bawa ti kuburan indungna. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.